Oh deh, bangunnya kan dulu sedikit ya. Buat lagu. Jadi ya tabu mana geus bodas ini juga rek warna hijau deh aduh. Pematikan. Supaya betul mana kalah kita di kaulaan. Berangkat pikiran Google koleksi anyar ya bonsai sapo apuy dan boganya bonsai sapo apuy sebenarnya booming dari melakna 2 hektar mah iya pasti booming itu murah di bang kakek-kakek itu yang mana asa meledot ya siram heula pasien kan ayah yang ngurusin dia lah. Siram. Iya aya nu can siram. Ketinggalan segerna ya. Sementara pasien can datang ya gila ya siram kebunku penuh dengan bonsai. Aduh, burang. Urusan keburangan ya. Mah. Kadela mah. Bapak rek aya urusan ayeuna rek. Yang saya janji sih. Janji nama jam 10 ayeuna geus aya bangsa jam 9 ya musim keburangan manten. Mana anak orang si Ririn? Coba panggil. Ririn. Nama Dia rasa kedeung. Iya, bapak rek mesin bapak enak rek keluar imah, mana ini mama sing hati-hati nya di imah nya. Soalnya enak teh zaman kos kieu banget ulah dibebaskeun teh mah bukan anak teh lah. Tibang sekedar ke warung mah nu deket. Karena naon sih kira-kira jauh-jauh teh ulah di ieukeun teh. Teh green tea ka mana teh green tea? Saha teh green tea teh? Nya eta urang Sunda nya. Teh hejo. Coba yang pesen sekalian. beri ginti. Nah, Pak, Bu. Waduh, borongan. Atuh Lain, bapak ini rek keluar. Jadi di imah sing benernya ngurus imah teh nya. Lah atuh. Ieu mah bener apa keteperen. Ya, karunya ka si ibu pegawaian numpuk pan di dapur eta bantu-bantu emang maaf itu pas membantu kan gitu pas pembantu ya. Dah mantas pembantu dia meureun membantu. Ya, eta mah tibang paling piring nyamuk dan itu membahan popoknya pan si Dede geus gede nama si Ririn teh. Teu make popok ieu ayeuna mah. Palingan ge eta na jeroana meureun. Ya jero-jero teh mah eta mah bagian pribadi manehna teh mah nya. Bapak ayeuna rek mangkat heula nya, nya. Ya. Bi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, Ririn teh ka warungnya. Warung mana jauh-jauh teuing? Deket di dinya. Yang geus Penggiranya? Heeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bi orang ka dapur orang peperen ke si bapak balik cat peren. Siap, ready. Ayo. Isuk-isuk ai pregawe tuh kan kebangga dagi ya. Kumaha jadi emang jadi bujangan lapuk kieu urang. Oh malam minggu kita kemana-mana iya Oh, tak laku. Kopi, hari ngopi atuh lah cieu rat, tugan we aya nu nyasar ka dieu panas kian ya. Bangun. Ngomong-ngomong, anak Kang Berlin harus oke Cim. Aing tahun ieu resep aing ke anak manehna aing. tuh sarua lu resep cuman ulah macam-macam eta mah Kumaha ya, Mang? het ulah eta mah nyaho sorangan manehna Berlin mah Emang kunaon? pusat galak Walang. urut manehna Hah? urut Urut naon? Urut di Sarawak anjing. nunggus ke ditusukan Wah, emang kunaon tusukan? urut tukang cilok Nah, aing nginjem
Ngobrol sih ya, aing maaf ya. Aing nggak gaya ya. Biasanya enak. Kayak ke warung, ya nage dia. Mana kali yo? Oh, kenapa? Warung ayah. Oh, enak percaya ya. Wah, kita budak mau nih bonsai gitu, Jim. Bohai. Bohai. Cek aing mah bonsai gitu. Iya, tadi ngomong pun teh. Iyo. Itu barangnya kita 2.000-an. Iya. Kita 1.000-an jadi 4.000. Sini. Ya. Ah, kajian teuing pada maneng teh dibayar ku Amang. Bukan cicisna teh, Neng. Boga. Iya, Neng. Bagian. Dulunya, Mi. Kami. Neng. Menang terkenalan Amang, Neng. Mana? Nang kunaon sih timang kenalan mana? Ento monang. Udah main ke bapak. Atuh bang kenalan bisa kumaha hesena atuh. Ulah we ah. Oh. Menik kitu. Ulah ku bapak. Ngeyel banget sama teh. Oh, teh bang kenalan atuh. Denger ogikeun ieu. Neng ku jelas-jelas teuing sih. Aduh, Tim. Aing terpesona, tapi hati aing ini. Tenang, mana Cil, tenang. Kumaha kudu beunang eta ayeuna, Tim. Kalem ayo jeung urang mah. Tim Ayo. Tapi ya, enak kumaha, Tim. Aing ieu wa teh aing yo. Sia boga solusi teu? Emang aya solusi mah urang. Naon tah? Tenang, tiba begitu mah. Urang boga kenalan. Mantep pokona mah. Aha. Beres tah. Naon coba? Orang berangkat enak. Ayo, Nacil. Oh, Ini kuribut baik sih. ya, aduh ya. Ngeri hati nage aing dadakan ah. Oh, ya tuh. Kayak gitu mah. Ya, Bro. Nacil. Aing udah bawa jalan ka dukun dia, Cim. Buset, hari perjuangan mah jalan ke Hawaii. Eta mah dukun ngartiin teh. Asli, dibuang ke Hawaii we. Dukun sunat, dukun beranak, dukun bisul. Buset diborong awe kemana? Oh, Buset. mana bisa. Borongan. Buset, ayo, Bos. Dibuang ke masalah Aing Hawaii. nukeun geus aing nu penting mah aing. Ayo. Kaubaran hati aing yo. Ah. Ini banget hati aing yo. Yo, usut, Cim. Tapi kamu tuh naik ojek gue aku mah nepi na. Astaga, laki lemah ya, Cim. Oh, jujur ayo. Dukun mah angker. Buat makan. Aduh, suasana isuk-isuk coba kos kieu mendung nongkrong di tempat anu kos kieu anu bala uruk banget ngarana preman. Aing mah Atuh sia ngaranna preman. Icing dia nu bala. ya kumaha aing we nongkrong mah di mana wae. Mani kapantesan pisan. Nu penting mah nongkrong, preman mah. Nongkrong ge preman mah 1.000 2.000 atuh jadikeun Kan keur nyumput heula coba aing loba kuman deui na ieu mah. Mang, punten mang. Naon? Aya naon deui ieu? Mbah oleh salap toh. Beneran coba aing keur araratul yo. Tadi Oleh nanyakeun salep obat. yo. Nanyakeun obat. Imam mbah oleh salap. Oleh salep? Oleh salep. Hah? Oh, mbah oleh salap. Di oleh salep juga no. Oh nya. Tukang jampe. Hah? Jambe. Jambe. Jampe. Jambe bisul, jambe. Teboga orang jambe mah teboga. Setengah mah. Jelema tadi nanya ke naon sih? Apa ke promo salap apa neangan salap sih? Nanyakeun ge. Ngomong naon sih? Beri dinya nanya ke naon sih nu bener? Neangan mbah oleh salap. Nyahon tuh maneh? Bah oleh salap. Oh. Nyaho tuh di ditu tuh, ayo nama nyaho tuh. Ngomong tadi atuh. Dukun. Aduh, atuh nanya ke salap atuh. Sia kumaha sih? Sia ngaranna preman elek kumanehna. Ngomong preman wae sia mah. Kajun order. Oh, urang tuturkeun wae apa? Tuturkeun ke Nyanyi duit deui. keurang nya. Udah selama iya, imah aja cuy ya. Ngomong ge. Iya. Oh, set. Assalamualaikum. Nepi ya. Assalamualaikum. Ah, yang mudah-mudahan Cim lah. Waalaikumsalam. Aya tuh bagani ya. Oh, Pak. Cuma Kamu. Awas sepi sebenarnya. Wae pasien ya jadinya ya. oh sek.
Oh, bah tamu. Awi mana dia sebut tuma. Maaf ya, maaf. Pohon. Ayo guys, kolot ya kieu pan. Loba pohon wae dah. Ngomongnya ya perlu mah tuh. Iya tuh. Oh, gitu nggak tuh? Ayo asup ayo. Pantesan tadi dia ya kupu-kupu. Ayo duanya, bah. Ih, gendap atuh. Ah, Eta gendap. mah naon? Anu dua mah. Mana pada lain kupu-kupu ieu. Ayo. Ayo. Kang gak usah sabar ya, wing ah. Dari apa tuh? Buat bener sakti, Cim. Orang datang yang bisa disadiakeun ya. Oh. Buset, gua aing percaya ke Cim sok ah. Ulang cek heula terus mana. Tuh. Coba sebutin keluhanana coba hiji-hiji beusi anu bisul anu arara teu wae apa ieu sugan. Masalah wae mah. Aja. Oh, bejakeun pamaksana maneh. Ah, wing mah hayang ieu, bah. Soalna wing kanyeran ku ayo. Ayeuna naik mentai we. Aja jalan goyang mah geus teu ieu, bah. Wing mah anu hayang kos dieu teh ya. Naon tah? Goyang-goyang cika-ciku. Kacik. Ayeuna mah kerja aman, bah. Bisa tuh, Pak? Bagi abah mah naon sih teu bisa. Kahayangna anu jelema nu ieu. Sok ayeuna mah sebutkeun ngaranna saha? Lamun teu salah mah si Ririn, Pak. Anakna Kiri. Berlin. Tapi nu ieu banyak nuntong aya non? Tong aya tumbal-tumbalna, bah. Wing mah sieun tah mah. Oh. Amun tumbalan mah. Kang maneh ke daek pake tumbal kurang. Nah, geus teu ingat mah. Geus mana ayeuna mah ulah penting ieu. Urang eta heula. Tapi masalah eta na geus nyarah meureun. Siap bang, gua ngerti. Ayeuna mah mana geus tong garandeng. Urang deuk ngemat ya. Anu tadi nama anu tadi ngaranna si Ririn teh. Nah, Ya sok bah, abah rek ngetakeun jampe-jampe abah heula. Ya sok. Ayeuna mah geus kieu. Dek dikasageun ya pamake abah diterapkeunana ya. Ah, acilnya uing ya, Pak. Urang, Eh, masih oh. pamaneh ngantur ah. Oh, si Acil, Pak. Geus ulah prabut. Geus mana ulah garandeng ya. Kira-kira abah rek mapatkeun jampe abah ya. Kare, Pak. Nya, beunang geuning ayeuna mah ieu. Bonang Jim. Lambe mana teh? Eta bonang, Pak. Arek beunang arek teh ge urusan urang atuh eta mah. Ih, Wing Atau, Pak. bonang. ici we icingnya. Tah. Iya, anu beunang teh. Sugan teh naon? Timbang daun bonang teh. Oh, daun ya. Wet nyepelekeun pisan maneh. Pos kieu ge ya, supaya meunangkeun anu tujuan maneh nu dipake ka aya teh ieu. Oh, alat eta alat. Oh, iya alatna ieu. Oh, sok bah. Oh, maaf atuh, Pak, maaf, Pak. Nah, ayeuna mah kieu geus. Nah, ieu ge keluntung-keluntung baledo geus anu kumaneh dimaksud. Oh. Kade ke salah baledo anu geus geus siapa majikan abah anu kolot meuli ka baledo. Waktu jadi abah mah dog ini moron. Oh, eta kitu. Oh, set. Oh, bener bah. Kade nya. Oh, sok siapa? Tah. Eta na mana? Unahan bah. Ih, Oh, set. biasa. Untuk poho pisan. Ah, ya bah. Ah, mun kitu bakar ieu dipasrahkeun. Oh, sok nuhun bah ya. Ah, kumaha Jim? Buru-buru lah berangkat. Ayo. Duit 500.000 Jim. Menang daun 2 lembar. Ikhlas atuh. Oh, enggak usah. Daun dua ke. Oh, Yang penting mah hasilna. Oh, siap. Jim. Ayo. Oh, nuhun bah ya. Ayo. Ah, tiga hasil ya. Oh, bah. Ini terima amplopnya ku abah. Aduh, jadi oge ya pamajikan aing mecak bandeng kedeng ya. Kedeng manehna balik. Duh. Aya we milik teh. Mau kegiatan ini mah di imah ya. Ngurus dan dia tangkal ya. Buang saya aja ya. Kurang
kurang ya orang jarang diimah ya. Sente syukur booming ya sente ya. Karena orang boga ya. Seberapa poe teu kaurus, aduh. Keluar wae. Teu perhatikan ya. Aduh. Untungnya ya masih halus ya. Pak, sapopage di imang ulkeun eta tangkalan awewe mah teu diuruskeun. Oh, kan mana bisa tuh ngurus awak sorangan tuh aku kudu diuruskeun ku salaki. Ya, mah sing ngarti atuh. Dari tangkal mah da lamun lain urang nu ngurus saha. Da batur oge sarua teh diurus semua alus tangkal teh. Bapak mah geus teu tangkalan, mama mah cembul ka tangkalan eta teh da. Teh mah mun itu bapak nek dituaran teh tangkalan. Waduh. Bisa gitu gini. Bisa ngambek oge gini. Pemajikan teh. Aduh, ngadat pemajikan ampun aing ah. Teh bang gara-gara tetangkalan kabina-bina teuing. Kemana maneh? Riri ini ka warung, Pak. Dek naon ka warung? Eta jajan. Jajan. Geus gede oge jajan wae. Iya rek nganter kamari ge teh dianter di garanggu ku budak ngoraan 2. Oh, diganggu budak ngora. Bejakeun atuh anak Berlin gitu. Lah nyate ngahapan kamari mangkat sorangan. Berlin mah men colok we Berlin mah tukang colok nu geus ge. Tiu ulah sacolok-colok na engke salah nyolok. Oh, colok ge men tukang cilok atuh teu dicolok mah kumaha cilok mah. Sugante nyolok nu sejen. Wah, tuh bisa. Tuh menang. Yang geus ririn tawanya, Pak. Nya tuh, yang si Bibi antar si Bibi. Padanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Hati-hati. Buset, anak aing geus gede, masih jajan keneh wae. Nah, iyo disebut pucuk. Pucuk naon sih, Cil? Pucuk lobak. Wah, anu dia teh ya. Nu sok loba batur dia kan. Pucuk putat lain. Oh lain, aing jadi grog aing nempo itu tuh. Oh, itu. Aya, aing nempo itu, Cem. Anak berin aya ayo. Kade Ayo Cil. latihan. Kade si salah mana dok, Cil? Kau yang balik dong. Ayo digunakan teh. Iya, kade salah dok sih. Ayo na, Cem. Bakal digunakan teh anu teh si Abah teh. Oh, ayo, kade salah sih. Kade kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Bonangi. Lansia. Waduh, salah cek urang dia teh Oh, salah, Cem. Wah, Cem.